Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana bagian anu salanjutna nyaeta halaman 50 bagian Washohibul Jabairi yamsahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Washohibul Jabairi jeung ari anu ngabogaan kana pirang-pirang perban. Yamsahu eta ngusap itu shohib alaiha kana itu jabair. Wa yatayammamu jeung tayamum shohib. Wa yusolli jeung salat shohib. Wala i'adata jeung ulang ngabalikan shohib. Ngabalikan salat alaihi ka eta shohib. In wadoa lamun nyimpenna jalma nyimpenna itu jabair ala tuhrin dina keur suci. Iklam kudu apal anjeun anna wada'al jabairi kana saestuna neundeuna pirang-pirang perban yakunu eta bukti itu wad'un li kasrin. Karena peupeus tulang awin khilain atawa misalah. Washohibu dzalika jeung ari anu ngabogaan perban qadayah taju eta terkadang butuh itu shohib ila wad'il jabirati kana neundeunna perban. Wa qadala yahtaju jeung terkadang henteu butuh shohib fa ini hataja maka lamun butuheun eta si shohib wada'ihha kana teundeunna perban bi an hopa kalawan yen sieun shohib ala nafsihi madarat kana awakna au undwihi atawa anggotana shohib. Alama kana perkara maro anu kaliwat itu ma fil marodi dina anu gering. Wadoa kana neundeunna perban summa yunzuru tuluy ditingali itu shohib. In qadaro lamun kawasaeun lamun kuatkeun eta si shohib ala naz'iha kana ngalaanana perban ingda taharati dina nalika rek suci min ghairi dororin bari henteu aya madarat minal umuri tina pirang-pirang perkara al-mutaqaddimati anu geus ti heula fil marodi dina meretelakeun jalma gering. Wajaba maka wajib naon an-naz'u ngalaanana wa ghusluha jeung ngumbahna as-shohihi kana anggotana wa ghuslu jeung ngumbah kana anggotana as-shohihi wa ghuslu jeung ngumbah kana anggotana anu cager as-shohihi anu cager wa shohihi anu cager. Wa ghuslu maudhi'i jeung ngumbah kana tempat wa ghuslu maudhi'il illati jeung ngumbah kana tempat panyakitna. Terus in amkana lamun kongang itu si shohib wa illa jeung henteu amkan mashahu maka ngusap shohib biturabi maka ngusap shohib hukana maudi biturabi ku tanah. In kana lamun bukti itu maudi fi maudiin dina tempat fi maudi tayamumi dina tempat tayamum. Wa illam yakdir jeung lamun teu kawasa lamun teu kaduga itu shohib ala naz'il jabirati kana ngalaanana perban illa bi dororin kecuali kalawan madarat minal umuri tina pirang-pirang perkara al-mutaqaddimati anu geus ti heula fil marodi dina jalma nu gering. Kahau pawati nafsi seperti sieun lapurna tina nyawa atau maut awil udwi atawa lapur anggotana au manfaatihi atawa kamanfaatana udwin
au husuli syai'in atawa hasilna jeda dina udwin, hasilna cedak dina udwin. Fahishin anu goreng pi udwin dina anggota pi udwin zahirin dina anggota anu zahir. Palayu kalipu maka ulah meredih jalma naz'al jabirati kana ngalaanana perban lakin yajibu tetapina wajib alaihi ka eta si sahib naon umuru pirang-pirang perkara minha beda di imah minha eta tetep tina sawarehna umur minha eta sawarehna tina umur as-sahihu ari ngumbah anu cageurna alal mazhabi netepan mazhab wa yajibu jeung wajib naon goslu mah ngumbah perkara yumkinu anu kongang naon gosluhu ngumbahna itu mah hatta mah sehingga perkara tahta atropi anu tetep dina pirang-pirang tungtung dijikeun hatta mah sehingga perkara tahta atropil jabiroti anu tetep dina pirang-pirang tungtung perban minas sahihi tina anu cageurna bi aya doa kalawan yen neundeun jalma hirqatan kana lamak mablulatan anu dibaseuhan wa ya'siruha jeung meureut itu sahib kana itu hirqah ditagsila karana ngumbah tilkal mawadi'i dihijikeun tilkal mawadi'ul mutaqatiri naon tilkal mawadi'ul mutaqatiri itu pirang-pirang tempat anu dikepetanana wa minha jeung eta tetep tina itu umur masul jabiroti ari ngusap perban bil mai kalawan cai ku cai alal masyhuri netepan kaul anu masyhur kama dakaro seperti parantos nyarioskeun seperti parantos nuturkeun hukana itu masa syaihu guru li ajli ma karana arah-arahan perkara ahodzat anu tandang naon al jabiratu perban minas sahihi beurina tetep tina anu cageurna wa yajibu jeung wajib naon masukul lil jabirati ngusap kana sakabeh perban ala sahihi netepan kaul anu sahih wa minha jeung eta tetep tina itu umur annahu ari saestuna kalakuan yajibu eta wajib naon tayammum ma'adzalika sarta itu masuk alal masyhuri netepan kaul anu masyhur sumain kana tuluy lamun bukti itu sahib junuban eta junub fal asahu maka ari cek kaul anu sahih annahu eta saestuna sahib muhayyirun atau muhayyirun itu muhayyirun eta menang milih insya'a lamun karep itu sahib qaddama kana ngaheulakeun sahib gusla sahihi kana ngumbahna anu cageurna la tayammumi kana tayammum wa insya'a jeung lamun karep sahib akharahu maka menderikeun sahib hu kana itu goslun wa in kana jeung lamun bukti itu sahib muhdisan eta hadas al hadas kana hadas al hadas al asghara kana hadas anu leutik pas sahihu maka ricek kaul anu sahih annahu eta saestuna sahib layan takil eta teu pindah itu sahib min udwin tina anggota ila udwin kana anggota sejen ata yutima sehingga nyampurnakeun jalma taharatahu kana susucina eta si jalma fa in kana maka lamun bukti fa in kana maka lamun kabuktian naon al jabiratu prabanna al yadi eta tetep dina leungeun masalan umpamana wajib maka wajib naon takdimu tayammum ngaheulakeun tayammum ala masir rosi kana mandeurikeun ngusap sirah walau kana jeung lamun bukti naon al jabairu pirang-pirang perban ala udwa ini eta tetep dina dua anggota ahus salah satana tawatilu ta'addada maka bing bilangan naon tayammum qala Nawawi qala barantos ngadawuh Nawawi Imam Nawawi
walau amat jeung lamun sumarambah naon al jarohatu pirang-pirang tato pirang-pirang tato hu dina pirang-pirang anggotana sohib al arba'ata anu opat qala ngadausa al ashabu para sahabat yakfi cukup naon tayamum wahidun anu sahiji anu sakali anil jami'i tina sakabeh di anahu karana saestuna kalakuan sakoto eta gugur naon taratib disukutil gosli karana gugurna ngumbah wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Summa tuluy perkara zakarana anu nuturkeun urang sadayana kana itu emak min wujubi gosli tegasna tina wajibna ngumbah as-sahihi anu cagerna tina anggota wa masil jabirati jeung ngusapna perban wa tayamum jeung tayamum innama yakfi pastina cukup itu masuk bisyaratai kalawan dua syarat ahaduhuma salah sahijina itu syarato ini Allah yahsula eta yen teu hasil naon eta yen teu hasil tahtal jabirati dina handapeun perban minasahi tina anu cagerna illama kecuali perkara la buddha anu teu meunang henteu atawa anu misti minhu tina itu ma lil imsaki pikeun mageuhanana wasani jeung ari anu kaduana ayyadha eta yen neundeun sahib hakana perban ala tuhrin dina keur suci fa illam yakun maka lamun bukti itu wada'u kadzalika eta nya kitu deui ya doa wajib maka wajib naon an-naz'u ngalaanana wasta'napa jeung ngamimitian itu sahib alwad'a kana neundeuna ala tuhrin dina suci in amkana lamun bisa lamun kongang itu sahib wa illa jeung henteu amkan patut roku maka diantep aljabiratu patut roku maka diantep naon aljabiratu itu perban wa yajibu jeung wajib naon alqada'u ngodoan salat ingdal bar'i dina nalika cager qala ngadawu Imam Nawawi fi raudhati dina kitab raudhah tabaan karana nuturkeun li Rafi'i ka Imam Rafi'i bila hilafin kalawan taya ihtilaf fa amma idza lam yuhtajja maka anapun di mana-mana henteu dipikabutuh itu sahib ilawan il jabirati kana neundeun perban lakin ya hopo tetapi nasian itu sahib min isolil ma'i tina nepina cai payagsilu lain nepi atuh kana perban berarti tembus min isolil ma'i tina tembusna cai payagsilu maka ngumbah sahib as-sahihi kana anu cagerna biqadril imkani kalawan saukuran kongangna kira-kira bisana bi ayyatala topa kalawan yen lalaunan itu sahib bi wada'i khiraqatin kana neundeun lamak mablulatin anu dibaseuhan wa yatahamilu jeung ngantelkeun itu sahib alaiha kana hirqah lian gosila karena ngumbahna ya sahib bil mutaqotiri kudi naon teh kecretan kudi kecretan baki sakira-kirana baki sahihi sakira-kirana tina anu cagerna wa yajibu jeung wajib naon tayamum bil halatu wal halatu jeung ari ieu tingkah wal halatu hadhihi jeung ari ieu tingkah anu ieu bila hilafin eta henteu aya ihtilaf kama qala seperti mana ngadawuh hukana itu saha an-Nawawi Imam Nawawi li alla yabqa supaya yen ulah netepan naon maudhi'ul kasri
tempat anu peupeus atau anu potong bila toharotin kalawan teu suci. Wala yajibu jeung teu wajib naon mashu ngusap mau dijieun. Wala yajibu jeung teu wajib naon mashu mau illati tempatna anu aya panyakitan bil mai kalawan cai. Wa in kana jeung sanajan bukti eta si jalma la yahopo eta teh sieun jalma minhu tina itu maun. Kada nya kitu deui qala ngadawuh kana itu kausal ashabu pirang-pirang ashab summa iza tayammama tuluy di mana-mana tayamum jalma wal illatu jeung ari panyakit fi mahallit tayammumi dina tempatna tayamum amarro maka ngaliwatkeun eta si jalma at-turaba kana taneuh alaiha kana elat. Wa kadza jeung nya kitu deui laukana lamun bukti lil jarohati eta tetep kana itu tatu afwahu naon afwahu pirang-pirang liang muftahatun anu molongo. Wa amkana jeung bisa jeung kongang eta si jalma imrorat turabi kana ngaliwatkeun taneuh alaiha kana itu ilat wajaba maka wajib itu imror. Wa alam jeung kudu apal anjeun anal jarohata kana saestuna tato qada tahtaju eta terkadang butuh eta jarohah ila antul zako kana yen dibungkus naon alaiha itu jarohah hirqatan ku lamak au qutnan atawa ku kapas au nahwahuma atawa lian tiduanana falaha maka eta tetep hukum palaha hukmul jabiroti maka eta tetep hukum kana jarohah al jabiratu ari palaha maka eta tetep kana jarohah hukmul jabiroti ari hukum perban. Nah kitu pikul 5 dina sakabeh perkara sabako anu ti heula itu emak wa qad la yahtaju jeung terkadang teu butuh itu jarohah ila wad'i kana neundeun li zakotin ila wad'i kana neundeun tali li zakotin atau bungkus payajibu dijikeun atuh ila wad'i li zakotin kana neundeun tali atawa bungkus payajibu maka wajib naon ghuslu sahihi ngumbah anu cageurna wungkul wat tayammumi jeung nayamuman anil jarihi gaganti tina tatuna. Wala yajibu jeung teu wajib naon masul jarihi ngusap anu tatuna teh naon teh lukana kitu nya lukana bilma iku cai. Wala yajibu jeung teu wajib alaihi ka eta si jalma wad'ul lazi naon wad'ul lazi qoti neundeun bungkus wal jabirati jeung perban li ajli ayyam saha karana arah-arahan yen ngusap jalma alam kana perkara qala anu ngadawuh kana itu mas al jumhur ulama wa huwa jeung ari itu ma asahi wa eta anu bener. Summa iza qosala tuluy di mana-mana ngumbah jalma asahiha kana anu cageurna wa yatayammum jeung tayammum jalma li kasrin karana pepeusna au jarohin atawa tatuna lukana ma'al mashi sarata ngusap ala hailin kana halang au dunahu atawa handapeunna hail wa shalla jeung salat itu hail paridotan kana fardu summa hadara tuluy hadir atau datang naon paridotu paradu salat ukhra anu sejen lam yajib makan teu wajib naon i'adatul ghusli ngabalikan adus in kana lamun bukti jalma junuban eta jalma nu junub wala i'adatul wudu'i jeung teu wajib ngabalikan deui al wudu'i kana wudu in kana lamun bukti jalma muhdisan eta hadas ala sahihi ceuk wajah anu sahih walaysa jeung teu aya alal junubi eta tetep ka jalma nu junub naon illa tayammumu
kajaba tayamum. Wapil hadis jeung eta tetep dina hadis wajhani ari dua wajah dua jalan as-sahhuhuma ari pangsohehna wajhani ingdar Rafi'i munggu Imam Rafi'i annahu eta saestuna kalakuan yajibu eta wajib ka eta si jalma alaihi ka eta si jalma naon ayag silayan ngumba jalma makana perkara ba'dal alili anu sabadana anu aya panyakitna li ajli tartibi karena arahan taratib li annahu karena saestuna kalakuan idza batalat di mana mana batal naon taharatu suci fil alili dina anu panyakitan batala maka batal naon ma perkara ba'dahu anu aya dina sabada itu alil wa ashahuhuma jeung ari pangsoehna duanana ingda Nawawi munggu Imam Nawawi annahu eta saestuna kalakuan la yajib eta teu wajib ila tawajib umbah ila tayamum kecuali tayamum faqat barina wungkul kal junubi seperti jalma anu junub li anna tayamum lantaran saestuna tayamum taharatun eta suci mustaqillatun anu mencil bil jumlati dina jumlahnana fala yalzamu makan teu wajib teu misti naon Fa'al jamu makan temisti minirtifa'i hukmiha tina ngaleungitkeun hukumna itu toharoh butlana toharotin kana batalna susuci ukhra anu sejen wa qauluhu jeung ari ngadawu musannif wala i'adata lapad wala i'adata alaihi in wada'aha ala tuhrin mafhumuhu eta arinu dipahamku qauluhu annahu saestuna jalma idza wadu'a eta di mana-mana neundeun jalma ala ghairi tuhrin kana perban dina lain keur suci annahu saestuna jalma yu'idu eta ngabalikan jalma ngabalikan jalma kana salat wa huwa jeung ari kaul kadzalika eta nya kitu deui saperti ayyuida ala sahihi natapan kaul anu sahih al mansusi anu dinas li annahu lantaran saestuna itu jalma uzrun eta uzur anu langka uzrun nadirun eta uzur anu langka walayab alu jeung teu migawe jalma goliban dina galibna wallahu sareng ari Allah alamu eta langkung uningna wa yatayammamu likulli faridatin dicekapkeun bae sakieu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.